termasuk masbok ari masbok teh anu henteu kauber ukuran maca Fatihah. Contoh seperti imam geus maca kudu kurang karakatan, begitu kurang takbir usolli fardhol maghribi salah rakaatin ya mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala atau niat abi salat fardhol maghrib ya makmum karena Allah. Tapi itu cukup. Niat abi salat fardhol maghrib kita jero takbir Allah. Nah, teteh niat abi salat fardhol maghrib makmum karena Allah. Kakarakeun bar imam Allahu akbar kudu baca Fatihah. Tanya nama sok. Jadi Fatihah orang ditanggung jawab imam. Ya, jadi tong madepuk baca Fatihah, tapi ya aya ukuran di mana orang kapanerian tina dua rukun maka terjadilah berjamaah. Ya, manarikeun atau mulaan kecuali udur. Lamun urang terjadi panon. Imam teh lilating sujud teh, asarek nongkot mata teh meunang budak-budak. Ya, dan asal berjamaah. Jadi fardu kifayah teh ya beda jeung fardu ain. Ari fardu ain mah teu bisa diwakilkan. Contoh apa yang seperti dina poe Jumaah ya kan ya rek salat Jumaah mah ape we teh tidak pakai naon nya mau ape urang mau salat Jumatan cenah ya anggar usah sebab teu bisa diwakilkan. Ari salat berjamaah mah lamun aya anu berjamaah teh maka ulah dosana. Wajib ujab wajib alaihim kaita kampung kali kampung iqamah Tuhan amadanana ya sholat berjamaah di mahalin dina hiji tempat dohirin anu dohir binasibi kejama-jama layak tahiyam terak saharun hiji jama midurin dina sunnah kana eta tempat. Jadi niat masjid teh ulah nusa kira-kira mata kerak lamun urang masukan nya daerah. Nah, jadi negara. Nah, seperti lamun aya masjid, lamun dikuri beng masjid teh, dikuri beng ke tembok lingkungan. Jadi anu di luar teh kerak kadinya teh. Cuma ulah sakira-kira keraeun lamun ahli lemur eta asup ka masjid. Kebetulan lamun di Irang rumah ya seperti itu.
Jadi maksudnya pula kira-kira era masyarakat cocok dalam belah ayat wasunat ari sunat nanam ayu syariah yen daya salat sah asyafi di jamaah bagi berjamaah walau mani bagi dia bisa aja satu dua wajib dia wajib alal mutaki kamakmum ayat pihak karena kaniatan al jamaah tak karena sholat berjamaah awal tidak atau karena makmum. Nah, jadi makmumah kudu niat jadi makmum. Kepada imam, umpamana orang imaman, orang jadi imam, pas orang benaya usalli ba'dal maghribi salah salokatin mustaqbilal kibati pas orang nyebutkan adaan imam teh ayeuna takbir Allah niat abdi salat ba'dal maghrib 3 rakaat kontak karena Allah teu niat jadi imam sah salatna nya sabab wajib niat jadi imamah nyata dina 2 tempat biji dina nalika ngimaman Jumat wajib niat jadi imam kedua nyata salat anu dinadakeun jadi sah salatna tak ketika aya Noel ka urang nya anu ngilu ka makmum teu kudu niat jadi imam sah niat jadi imam nah katanya jadi menang sah teu kudu urang teh aya geus menang sapatian dua aya niat jadi imam karena balik teh urang aya nyatakeun salat dina salat wajah lama apabila jeung kudunya udah pindah ke si imam ya bapak itu kapan tekan tingali apa orang tingali karena jajaran apa tangan ada itu depan tekan tingali kan dia tingali kan dia dia pula hari imam kan ini tetapi lamun di masjid Al-Barokah ayat dia ya yang sholatnya dia tersangka sholat ini ya jadi kudu sholatnya disatukan deh jadi dalam nama ini deh bukan begitu tak dina lamun sholat bicara kurang lama datang teh ulah kakeknya dulu lah apa tuh ya tetap teh nah imam dia nah kurang dia datang lamun kedua imam nah jadi para nengte nya tangke dina nalika aya we nah batur datang di itu mata urang kudu dilakukan nah nya tangke dia salat kalau ada datang di tengah eta sorangan apa tidak jeung ulanya batal masih imam ulanya batal masih imam lamun imamnya batalna boro-boro nyawa batal imam nyangka imam batal nyangka imam teh batal maka teh salah imam teh juga batal urang teu niat infilak pas urang bersujud imam teh ketingali ketingali ya dina naona atawa katingali orangna aya bolong urut rokok ya ketingali kulitna teh umpamana dina orat anu teu meunang katepung dina jero salat da pimpin ari itu ari anak ieu mah teu jadi masalah nah ieu mah berarti sok ayeuna ketingali teu jadi masalah ieu mah ada orang dari jalanan ada jelema orang sholat di urangon dari sarana masa bawa ketinggalan kayu tidak masalah
tak ada ya kelompok ini ya adanya kelompok. Tinggal ya orang